Ibu-ibu ulah wara cara rentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, ku kaagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi Allah, ku takdir Allah, ku kaagungan Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang mah kudu sadar yen urang teh manusia, bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener salah pada mika boga, mata gera eureun lalajo salahna batur da urang ge sok salah jiga batur. Para asatidah Kori-koriah, mubalik, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormaten simkuring, guruwanen pikeun simkuring, ais pangampi, pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur, LPMD, Ibu Bapak sadaya, nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Allah nyiptakeun manusia teh boga tujuan. Tujuan Allah nyiptakeun manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ceuk Allah teh teu samata-mata kami nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Kuring nanya ka ibu, ai ngomongkeun batur ibadah? Lalajo ka gorengan batur ibadah? Boga hate ngewa ka batur ibadah? Panas ku milik batur ibadah? Paingan hirup kasiksa da lain ibadah. Dalamun ibadah memual kasiksa atau hirup. Tah Allah nyiptakeun manusia boga tujuan, urang oge hadir ka ieu tempat teh kudu puguh kana tujuan. Dan nu dagang ge tujuanna mah hayang untung. Nu tani ge tujuanna mah hayang hasil, tak ari ibu pangajian tujuanna hayang naon? Ceuk biwir hayang ilmu, da ceuk hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang ilmu, mun bener ibu harayang ilmu, da ilmu nu matih teh nu matuh. Ilmu nu matih teh nu matuh. Saha eta nu matuh? Ustad nu deukeut. Kuring mah datang ka dieu hiji diulem, dua dibayar. Tah ustad nu matuh mah eueuh nu ngulem, eueuh nu mayar. Daek we ta eta nu matih. Tapi naha ibu paingan ilmu tinu deukeut teu pati manfaat, da ibu mah atuh ai kana ilmu na butuh, ai jelemana dihina, pan nyebut lagi ustad kukut le. Nepi ka ustad teh dianggap anak eme. Cing atuh Pak Ustad kudu rada kasigeng saeutik lamun disebut ustad kukut, manehna maotkeun antep cenah ngubur sorangan. Lamun titah tahlilkeun antep cenah tahlil sorangan. Tapi eta ustad disebut ustad kukut da teu kasigeungan. Ngan lamun nana gerhana disebut ustad kukut, maut si eta, urang mah cokot paculna deuk diharewosan, sok we teu butuh ku aing menyieun kuburan sorangan. Ngan ilmu teh naon? Sabab bapak hayang ilmu, kade teu bisa ngagunakeun ilmu, cilaka ku ilmu. Da loba jelema harayang ilmu tapi geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Eta ilmu dipake nyarekan batur, dipake neungeulan batur, dipake ngadosakeun batur, dipake ngarendahkeun batur, beh dituna dipake ngahina batur. Gerateangan ilmu nu mana kudu ngahina ka sasama dina hirupna. Well. Dalamun bener jelema baroga ilmu, al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu, da kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi kanyataan mah baroga ilmu, tapi nah hirup poek wae. Da kabeh ge ararapal bab tahajud atuh. Tapi da ditong tina kicep kieu kicep baru ki hees atuh. Kabeh oge ararapal ilmu infak jeung sedekah ngan eta palebah barang bere mah peditna beak ti karep.
ngan sebatas nu diomongkeun teh Pak Haji we, Pak Haji mah bagur, Pak Haji mah nyumbang, maneh kudu nurutan deui. Tuh, komo ayeuna Pak Haji geus ilang, Pak Haji geus maot, nah harek tuluy ngadongeng. Urang nu kudu jadi gagantina. Sehingga pahala teh dipikahayang, Pak Haji mah geus puguh meunangna, coba ieu. Pancan menang sedengkeun pahala teh pada mikahayang, tah urang teh dina harti tuturkeuneun turutaneun Pak Haji almarhum teh mata urang teh kalungitan can aya gantina tokoh nu seperti anjeunna. Sugan we atuh Bu Haji, amin kitu, kalangga haruleng dikitukeun. Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Saha jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Simpel Pak, demi Allah simpel. Nana gerhana mah tara hayang ilmu, tara hayang jabatan, tara hayang dihargaan, tara hayang dihormat. Kuring mah barang penta ka Allah ngan hiji, Gusti bersihkeun hate abdi. Harta cicing di jelema nu bersih hate, fakir miskin katulungan, masjid kabangun, jompo kasumbang, sabab harta cicing di jelema nu bersih hate. Balikeun lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana adigungna beak ti karo pamer. Kongkorong papanjang-panjang leumpang dongko diuk der di beja-beja ieu teh 50 gram ti salaki bari emas putih, kumaha ceuk tatangga kumaha sia we. Gelang borosot pan ti dieu nepi ka dieu, gelang teu nepi ka sasalama teh kuat jiga robot heuras. Lamun pengajian balik pangheulana gigi deug ieu mama ti payun. Harta cicing di jelema nu kotor hate tah kitu balukarna. Matak tong hayang harta lamun hate kotor keneh da moal dititipan harta, lamun hate kotor mah dina dititipan ge sungkunan, disungkun sangkan si eta cilaka ku eta harta sorangan. Bapak hayang ilmu tong hayang. Tapi jelema nu bersih hate boga ilmu tempo we ku bapak bakal tawadu. Ngaran-ngaran tawadu boro-boro mah kakolot budak leutik bakal dihargaan. Palebah mana ibu kudu ngahargaan budak leutik, budak leutik mah lamun maot langsung ka surga, pan ibu mah lamun maot boro-boro da dosana loba teuing atuh. Lamun budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng, padahal budak leutik teu apal Quran teu apal hadis, ngaji kitab henteu ka masjid tara salat henteu, pangajian kieu ge hees budak. Tapi naha budak leutik 5 menit mun pasea pakaleng-kaleng deui. Tak coba ieu nu jebrog kieu tah. Quran dibaruka, sholawat dibaraca, tawasul mineng ka masjid leukeut, salat leko ngan hampura palebah pasea jeung tatangga, parebah pasea jeung dulur, boro-boro ka tatangga jeung dulur amek we ka salaki, meureun bapa ge apa teu diolo ku nu kieu mah tah hese cageurna teh. Tah, kunaon ibu keprok kuru masak. Matak harta cicing dina hate anu alus jadi loba nu ditulungan, ilmu cicing di jelema nu hate alus jadi tawado hirup. Bahkan lamun ilmu caricing di jelema nu alus hatena, harta cicing di jelema nu alus hatena, al haya'u minal iman, beuki loba harta teh beuki era. Era lamun tiung mahal, baju mahal, sapatu mahal, tapi yatim teu katulungan. Era lamun kongkorong emas putih teteh hargana teh 2,5 juta ayeuna teh. Nama jeung apal, pan geus kukumpulkeun emas kawin. Malahan meulina gerek ti Bu Haji. Insyaallah. Emas putih 2,5 juta dipake dina dada teh 10 gram pede. Kongkorong mabay, gelang nyampak. Sing era palebah mana erana itu yatim teu boga imah narek diantep, eta tatangga teu dahar narek diantep, marukan moal ngusrukeun eta harta nu dipamerkeun, sedengkeun beuteung batur lapar diantep, di dinya harta nyilakakeun kana dirina. Weh, nu paling parah jelema beunghar kotor hate parah pisan. Gedong boga, sawah boga, duit boga, kongkorong boga, pamajikan kajamin, budak kasakolakeun, tiung gunta ganti, dahar oge 3 kali. Aduh, ai kotor hate mah anger ngerasa kurang, mata kana BLT teh sosorongot tuh.
kunaon kala leprok kucan kabere dalam menulis kabere malain keprok nyebut teh bae rezeki anak soleh. Kudu sadar jalma beunghar mah kudu ibadah ku hartana, lamun jelema sangsara teu kudu ibadah ku harta nah teu gablek. Nu beunghar pek ibadah ku kabeungharanana, nu boga ilmu pek ibadah ku ilmuna, nu boga umur pek ibadah ku umurna. Punten kauntungan gede nu sangsara teu kudu ibadah ku harta teu boga. Nu sangsara indit ka Indomaret aden punten mak kebelet hoyong naon ibu pipis mangga geus pipis kaluar deui ditewak kasir teu henteu pira kadar ngompo. Tapi nu beunghar ka Indomaret sagala didudut sagala dicokot tuluy balik ditewak heula ku satpam ibu bayar heula ka kasir. Pon kitu deui nu beunghar datang ka akhirat moal ujuk-ujuk ka sawarga ditanya heula ti mana harta dipake naon. Tapi nu sangsara Pak aduh bulak-balik sia teh mah ka surga teh. Jika nu mah panas jelema beunghar gitu. Malah lamun aya malaikat salah nanya nu sangsara ditanya ti mana harta dipake naon nyegag teu boga tuh. Tapi sebalikna keur nu beunghar ti mana harta dipake naon deuk naon jawaban urang lamun eueuh bukti di alam dunya. Biwir ngomongkeun dianggep fakir miskin Gusti, fakir miskinana gog aya. Kumaha ceuk fakir miskin? Wadul Gusti, matak urang nginjem ka Bang Emok teh si eta nu tara merena. Pan ngalawan fakir miskin. Tapi lamun jalma nu beunghar nulungan nu butuh nalang nu susah ngajait anu teu teuleum mira unsur ka nu poek ngahudangkeun anu labuh yatim katulung miskin kabantu hampura tong keung ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon tinggal heheotan sabab loba fakir miskin anu nyaksian Gusti teu kedah saliran nanya sipulan abdi saksina hartana dipake nyakolakeun abdi hartana dipake ngubaran kesehatan abdi hartana dipake nyieun imah abdi hartana dipake nulungan ka fakir jeung si miskin yatim nulungan di akhirat lamun nu beunghar bageur ayeuna ngan keur nu pedit yo si miskin nu ngadagor babatokna di mana harta dipake naon dijawaban ku urang dianggap fakir miskin Gusti kumaha ceuk fakir miskin wadul Gusti dagor kana babatokna wadul sia teh Gusti. Tuh Pak ngahakiman di dunia si miskin teh teu direret di dunia si miskin teu dihargaan tapi hampura di akhirat mah bakal loba nu beunghar ngahargaan ka si miskin kahartos mata wayahna balik teh dieu teh ulah sebatas Pak Haji wungkul anu bageur ulah sebatas Bu Hajah Tati wungkul anu bageur ulah sebatas keluarga anjeunna anu bageur urang Pak sabab di lemur-lemur ibu di lemur-lemur bapak teh narek haben-habenan minta ka Hajah Tati urang nu kudu nyieun solusi mata hakikat ngaran hirup heudak mama atuh teu mampu tong nurutan anu loba lamun memang urang teu mampu ngariung we sa RW lamun sa RW 200 kakak ibu pan tuang 3 kali teuneun sacomot artina 3 kali 3 comot lamun 3 comot dikana beaskeun berarti 3 sendok lamun 3 sendok kali saminggu artina sacangkir piraku teu sanggup nyumbang sacangkir dina saminggu 200 jelema 200 cangkir artina 25 liter sakarungeun lamun sabulan artina 4 karung tina sabulan sakali yatim bantuan miskin belaan di dinya Islam kahartos bari karaos lain well eudeg moal tuh karek insyaallah boa-boa balik ti dieu mah anger ditanya ku salaki meunang naon bieu ceramahna nagerahna ah kitu we rame geus mata ngaran-ngaran kahirupan manusia teh kabeh ge ngarep-ngarep hiji kabarokahan hayang barokah hayang ngan kade bisi hayang barokah aing ngarti henteu akhirna neangan barokah teh sok salah jeung sok gagabah aya kuburan indung jeung bapa leos ka kuburanana bere cai kopi majarkeun teh hayang barokah saha nu nginumna atuh baletuk pan nyarita ma bapa nyangakeun acisari pangabakti ti anak kanu jadi indung si eta mah keur hirup pedit aya geus maot segala dibikeun maka jeung aya nog dibikeun atuh jeung katelna cenah masak ka ditu da lain eta nu dipika hayang ku jalma nu maot mah naon atuh kadaharan dunya geus teu butuh da kadaharan akhirat mah
doa ti anak ti pamajikan anu soleh tur solihah. Kadua nuluykeun jejak lampah anjeunna. Lamun Pak Haji sok nyumbang masjid, tuturkeun ku pala putrana nyumbang deui masjid. Lamun Pak Haji sok nyieun imah jompo, tuturkeun ku anak-anakna nyieun rumah jompo. Lamun Pak Haji nyalametkeun yatim, tuturkeun ku anak-anakna. Di dieu Pak Allah laporan melalui malaikat, hei Fulan, tuh tempo anak anjeun nuturkeun hancagarapan anjeun bunga teu kabayang lamun anak keur parasea dilaporkeun, hei Fulan, tuh anak anjeun keur pasea parebut warisan. Di dunya sedih, akhirat ge sedih. Matak titip keur pala putra Pak Haji, ulah benceng celeng papaseaan marebutkeun harta, nyiksa ka nu geus eueuh. Weh, bener ya, haruleng gitu. Sabab dunia teh pupulasan geuning, eueuh nu abadi hirup teh. Entong boro mah harta, entong boro mah banda, awak ibu weh abadi teh. Buuk hideung jadi bodas, leumpang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelo. Orok eueuh huntuan seuri da lucu. Nini beak huntu seuri da muringkak. Nah abah abadi henteu. Contoh leutik abah teu abadi, baheula ngadahar sukro keur ngora, dorok dok mata kresep nu ngadenge iraha keur ngora. Geus kolot umur 70 tahun ngadahar sukro, da ngadon sukro, da ngadon huntu kateleg sukro kaluar. Jadi nambahan umur teh kudu beuki sadar, nambahan umur aya nu dicokot ku Allah, kanikmatan tina eta awak urang, panon geus rada ruang. Lamun kuring mah 40 tahun meureub kieu teh tuh Pak, meureub kieu teh ngadegdeg. Tapi lamun umur 50 kan itu udah merep kieu teh kitua. Naon maksudna ti umur 50 tahun lamun merep kieu ngadegdeg, heuh geus meujeuhna lesotkeun dunya, cokot akhirat. Mun budak ngora 40 tahun keun cenah dudunya heula. Pek sing sumanget. Ngan lamun geus aki-aki tuluy-tuluyan dudunya nepi ka poho salat acan, aing mah asal ieu. Mun budak ngora gumelis aya wajar. Di dia ya aya budak ABG umur 15 tahun datang kuring sarangeo aanana pan gumelis alus nama kejeng alus dek gumelis ge boga modal geulis. Nini datang urang sarangeo ustad tonyo ku aing. Tuh. Geuning dunya teh sagad batas pupulasan. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega. Waktu maut mau ukur boeh warna bodas bari teu make saku. Teu bisa mawa duit 1000 perak-perak acan. Geuning dunya teh teu dibawa. Ternyata dunya anu dibawa lain duitna, tapi manfaat tina eta hartana. Yatim katulung, miskin kabantu, jompo ka bere, masjid kabantuan, eta nu manfaat mah lain bentuk tina dunyana ka hartos. Malahan sehingga jalma teh nu dipake jeung nu dibikeun teu leuwih alus. Nu dipake teu leuwih alus tibatan anu dibikeun. Matak lamun ibu lalajo, nah hanya si eta mah bajuna teh kitu. Kade aya nu disumputkeun. Bisa jadi nu dipake sederhana tapi nu dibikeun istimewa. Nah si eta mah euy tiungna teh ngan ukur 30.000. Bisa jadi tiung 30.000 tapi nu dibikeun 50.000. Apan urang teh lain urang dieu. Ari ibu sadar teh yang ibu lain urang dia. Ibu teh urang akhirat. Kuring teh urang Cimaung, ayeuna datang ka dieu, betah di dieu teu. Nah, hayang geura balik ka Cimaung. Da itu lemur kuring mah lemur Cimaung. Nah, mah jeung teu betah di dieu, heudeuk naon da ieu mah lemur batur. Pan aya barudak gareulis, da teu butuh. Kumaha teh geus disebut teu butuh? Lamun kuring betah cicing di dieu artina kuring keur kagoda ku urang dieu nepi ka embung balik ka Cimaung tuh poho kana kalahiran sabab geus kagoda ku urang dieu. Tah kunaon ibu embung balik ka akhirat geus kagoda ku dunya nepi ka embung balik. Bener? Iwal roh urang nu nyaho alam itu teh roh urang mah nyahoeun, matak roh urang mah kana maot teh hayangeun teh. Nama kejeun hayangeun riweuh dunya mah. Lapar butuh dahar, tunuh butuh sare, iset gede hayang boga pamajikan. Sok naon deui di dunya, maluk teu riweuh? Riweuh Pak, nempo dulur maju lungleng hulu. Nempo batur meuli kongkorong, cerete sia teh ge meuli, ngan pedasi nu batur bisa dijual, nu manehna mah henteu, da cenah bejana kongkorong tina lajada ladang saode.
dunya mata ulah katipu ku dunya teh heuda urang malain urang dunya urang akhirat mata hampura urusan maut dek isuk dek jaga dek pageto mangga Gusti kumaha salira da abdi malain urang dieu mata tong kagoda teuing ku urusan ieu mata kuring datang ka dieu digoda ku budak gerilis kieu digoda ku ibu-ibu atuh sugane menangkeun jodoh urang dieu sok goda nana gerhana cenah betah di dieu teu hararayang sabab kuring orang Cimaung maka balik lagi ke Cimaung ibu orang akhirat balik ka ditu matak dunya malain tempat ngeluh matak bejakeun ka jelema nu sok ngeluh di dunya asal lieur da ceuk kades capek jadi kades teh eureun simple Pak ceuk ibu teh ripuh aing mah di dunya teh uih ka akhirat yo dunya malain tempat ngeluh tapi dunya mah tempat nyokot pelajaran tina kahirupan sabab melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi matak di mana ayo nu maot sok nyebutkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naon tah artina asal ti Allah balik asal ti Allah balik ka Allah ka mana jalana asal ti Allah balik ke Allah ka mana jalanna tuh cek si emak cenah dikubur atau balik kana taneuh dikubur ayo diajar mikir pe nana gerhana ti Cimaung ayeuna ka dieu asal ti Cimaung balik ka Cimaung nepi ka tenangnya eta kuring nempo kuring beungeut kuring tenang we namun tenang apal jalan Pak pira ge leos ka ditu blus ka Cirilin leos ka Soreang ka Banjaran naik ka Lur Cimaung berengbeng ka luhur ka desa kuring enjoy nyaho jalan tak ayeuna ibu asal ti Allah balik ka Allah ka mana jalanna sedengkeun ku Allah geus dibere simbol jalan nu kapencet atuh sedengkeun ku Allah teh pa alhamaha fujuraha wa taqwaha cek Allah teh kami nyieun jalan dua rupa aya jalan nu lempeng aya jalan nu bengkok nu jalan nu bengkok bapak geus uninga nu gede wadul adalah Abu Jahal nu pedit adalah Korun nu sombong adalah Fir'aun tah jalan bengkok ari aranjeunana di mana ayeuna dina neraka dina Quran ge disebutkeun tabat siada Abi Lahab wa tab pan geus kasidik tah geus diancam ku neraka tuh Abu Lahab panyakitna gede wadul Korun panyakitna pedit nu sombong ngaranna Firaun jalan nu bengkok rek nulutuyrkeun eta tah lamun moal kuring nanya osok ngawadul osok pedit alah osok sombong nah komplit Firaun sombong pedit henteu Firaun mah ngan sombong saban-saban geus barang bere ngaku kuring pangeran anjeun nu ngajamin hirup anjeun bager ibu Firaun teh ngan sombong Korun pedit si Abu Lahab jeung Abu Jahal ngawadul itu mah penyakitna teh hiji Pak Korun pedit Firaun sombong Abu Jahal ngawadul nah ari ieu kuat komplit kuat pemborong euy gerak heuh ari ieu bener sok ngabohong tah tabelah dia anu nyebut tara teh gede wadul pisan dan tara teh tara ngaku teh nu bohong adalah Abu Jahal, nu pedit adalah Korun, nu sombong adalah Firaun, lain jalan Allah eta mah, da jalan Allah mah bongkar surat Al-Fatihah, Shiratal Mustaqim. Jalan anu menuju Allah teh jalan nu lempeng, jalan nu mana Gusti nu lempeng teh Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan jalma-jalma nu dibere karunia jeung kanikmatan. Ari Nabi nikmat tempo heula di baledog waosna nikmat. Hampir pedang dikadiekeun Nabi teh nikmat tuluy disangsarakeun ku Abu Lahab nikmat tapi nah ieu ayat Quran nyebutkeun jalana jalma-jalma nu dibere kanikmatan naon nikmat di dinya Nabi dihina tara ngalawan tah pahala ku tara ngalawan Nabi boga harta daek infak daek sedekah ngajamin yatim jeung miskin nikmat ku hartana lantaran disedekahkeun
Nabi dicaci dibenci tapi tara pernah milu nyaci tara benci pahala ngalir ka Kangjeng Nabi. Nikmat teh eta matak lamun jalma hayang boga kanikmatan punten anu sok sesebret jeung lawanan ka batur mah can menang nikmat. Matak jalma nu meunang kanikmatan mah gera seuri kanu baeud, gera mere kanu pedit, gera nanya kanu tara. Nikmat seuri kanu baeud teh nikmat pecakan. Balik ti dieu salaki keur baeud, ibu seseurian. Hahaha, maneh baeud insyaallah di dagor termos. Naon maksudna seuri kanu baeud? Maksudna lain batur baeud urang kudu seseurian da eta mah ngaledek, tapi maksudna kajahatan batur gera bales ku kahadean. Mere kanu pedit tah lamun hajat tong dituliskeun. Hajah tati 2 juta meujeuh. Nana gerhana 1,5 juta meujeuh. DKM 200 meujeuh. Lilis 15. Nepi ka asa ngerakeun batur nu dituliskeun teh nu gede heula. Dijorowokeun 15. Atuh anu ngariung di dieu teh, nah nya euy, ceul lilis teh bari beunghar, nah 15, heuh pedit. Nah jadi daroraka jelema teh. Da isukna teh atuh isukna taun hareup lilis nyunatan, tuluy ngulem. Di dinya denda membara. Mun Bu Haji 2,5 juta, kuring yakin dipulangkeun sakitu. Kuring 1,5 juta, kuring yakin pamulangan sakitu. DKM 250, kuring yakin sagede kitu. Lilis 15.000 tuluy bebeja ka salaki. Pak, lilis hajat ceuk salaki mah pasihan 100 engke heula tempo catetan. Dibuka dina catatan lilis 15. Da eta mah atuh kuat ngahoak ka salaki untung teu ngagugu maneh. Mun ngagugu sia teh rugi 75. Nah batur pedit dibales ku pedit. Nah batur goreng dibales ku goreng. Padahal agama mah ngajarkeun batur pedit bales ku bager, batur goreng bales ku kaalusan. Hese nya bunya. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Balik ti dieu ingat-ingat. Bisi aya tatangga tara nanya ka ibu. Ingat-ingat, gedor ayeuna keneh. Trok. Assalamualaikum. Geus nafsu si eta. Waalaikumsalam. Aya naon? Bieu aing geus rama jeung nana gerhana. Tah nu katilu kudu nanya kanu tara. Bebengok maneh geus tara nanya ka aing 2 tahun. Kunaon ari sia ibu? Nanaonan ngajak pasea eta. Matak bab nu kieu mah lamun teu diterangkeun ngaco, matak murid tanpa guru ngaco, matak punten urang teh kudu boga guru ngarah teu ngaco. Eta nu seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara simpel, tong ngabales kajahatan batur ku kajahatan, tapi geura bales kajahatan batur ku kahadean. Sepakat. Teuing. Matak hakikat hirup teh ieu robah hate geuning robah hate. Matak lamun hate alus dititipan ku harta jadi bager, hate goreng dititipan ku harta, hartana dipake adigung bebeakan. Boga ilmu alus hate tawadu, boga ilmu goreng hate ilmuna diadu-adu debat teh kana gawe tara. Haban we debat 11 23 11 23 cing teh taraweh pas nu rada gelo teh. Usoli teu usoli. Nepi ka masjid robah saer teh jadi 2. Belah ditu usoli, belah dieu henteu. Eusina teh eueuh teh kabeh. Nanaonan ilmu dipake alat debat. Opan urang mah mazhab Imam Syafi'i, pek. Da urang mah mazhab Hambali, pek. Urang mah mazhab Imam Maliki, pek. Urang mah mazhab Imam Hanafi, pek. Bebas bermazhab silahkan, karena 4 mazhab silahkan. Tapi kuring nanya, pernah teu Imam Syafi'i pasea jeung Imam Maliki? Henteu, tanaha urang mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tapi pasea wae. Berarti kade ngaku Imam Syafi'i, kanyataan Imam Samudra. Darengekeun tukang pasea. Sadil atuh da. Ngaku Imam Syafi'i, ngaku Imam Hambali, ngaku Imam Maliki, silahkan bermazhab, tapi tuturkeun apakah mereka pasea? Henteu, tari urang nah bet pasea, Imam saha nu sok pasea?
Imam Samudra kahartos mundek nuturkeun mazhab tuturkeun jeung praktek hirup atuh lain aya nu dipikat cinta Nabi Muhammad tapi pedit nya Nabi Muhammad nu mahana da bibir urang nyebutkeun Allah teh hatena mah can wawuheun cicing bibir bapak bibir ibu nyebut Allah da hatena mah can wawuheun sok cobaan pan kate ditanya man rubuka saha pangeran anjeun gitu pan cing deuk ngajawab saha pangeran anjeun jawab Allah osok ngawadul osok pedit osok sombong osok lalajo kagorengan batur tah Allah nu mana nu ngajarkeun eta geuning bibir ngomong Allah teh hate mah teu wawuheun Pak matak tugasna ilmu teh ngawabuhkeun hate ka Gusti qalbi qauli fi'li tuh syarat syahadat teh qalbi qauli fi'li qalbi eusi hatena qauli ucapanana fi'li pagaweanana matak samemeh ngadamekeun urang jeung batur damekeun heula hate bibir jeung pagawean ulah nepi ka batur poporongos kudu damai ari bibir manehna jeung hate manehna ge pasea wae ceuk bibir kudu bager tapi hate meremu cek bibir kudu alus tapi hate goreng wae cek bibir kudu jakat tapi diri teu jakat artina bibir jeung hate teu damai matak samemeh ngadamekeun antara urang jeung batur geura damai jeung awak sorangan weh aya nu diomongkeun subhanallah atuh da subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut asa teu nyekrup teh ari dina bibir subhanallah ari hate kotor dikukut teu nyekrup mun bibir ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah maka hate kudu geus bisa miceun ka geuleuh ka rujit ka cua ka ngewa tak kakara nyekrup antar bibir jeung hate ieu mah subhanallah dibaca hate kotor batur nyieun gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber batur meuli motor ka rumah sakit teu kabayang tutup umur lantaran batur meuli mobil dah batur meuli mobil paeh nyiksa awak sorangan sageuleuh-geuleuhna urang sageuleuh-geuleuhna jelema nu goreng hate kabuhajah tati geuleuh aing ka si eta ku beunghar-beunghar teuing sageuleuh-geuleuhna ku ngomong kitu moal matak napel kabeungaran itu ka dieu nu aya ge jelema nu ngomongkeun geuleuh ripuh dirina matak tong sok bunuh diri ku panyakit sorangan denge heuy nah hakuring menekankan ka ibu-ibu kudu ngadenge dan nu boga penyakit gitu mah maneh bapak mah jarang panas ku kongkorong batur Pak make jeung kudu panas make getara tapi nu ngaran kaum ibu-ibu matak di dieu lalaki kudu boga ilmu keur meruhkeun hate pamajikan ilmu salaki kudu boga ilmu keur meruhkeun hate pamajikan malahan pemajikan nu halus mah kieu aa nah gaduh artos teh dikukut ku sorangan yatim bantuan miskin tulungan hayang da boga pamajikan nu kitu urang lain ieu mah salaki deuk barang bere teh tong gede teuing kela rek nempo bapak-bapak bari seuri bari ngeret ka pamajikanana teh justru ibu lamun memang urang jelema aya ibu teh kudu ngingetan ngelingan Pak kade harta teh ulah ditelegu urang sorangan da moal kadahar pangmerekeun yatim pangmerekeun miskin pangmerekeun jompo eta awewe nu kieu tah ieu lain salaki bager teh judang jeding kunaon ai mamah ka batur we alus ari aing hayang geulang oge hese kala rek nempo rarai ibu ya matak jawaban innalillahi teh berat Pak asal ti Allah balik ka Gusti heueuh saha jalan nu lempeng jalana para nabi tinggal lalajo bapak ka nabi aya nabi pedit tah jalan lempeng mah bager berarti aya nabi amek berarti nabi teu amek teh jalan lempeng aya nabi cuaan ngewaan geuluhan rujitan eueuhnya Yahudi sekalipun nu ngaledek unggal poe ka Kangjeng Nabi tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul taong Pak sahabat geus siap pedang na deuk babad huluna tapi jeung Nabi cicing urusan kuring
Isukna Nabi ka Aisyah, Aisyah aya roti, aya ya Rasul, kanggo naon? Karunya di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong bisi lapareun. Padahal bibirna beak ti karep atuh. Leuwih ti orai kobra sia. Datang Nabi mah saat salat subuh teh disampeurkeun kitu we sia tah mah tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tukang sihir teu euceug jelema teu balik mun aya di Muhammad ku aing dicekok diteungeul di podaran eta Nabi nyampeurkeun lapar. Nabi kata nyambungnya eta antara nu ngamek ditanya lapar pan ngajawab nya heueuh atuh lapar kuring boga roti sok anjeun calangak dihuapan blus geus seubeuh ngomong deui anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad jelema gejul malum jelema lolong Muhammad jelema gejul jelema tukang sihir kuami resep ka Nabi Muhammad lemek nyarek teu balik isukna mawadi roti 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong sirotol mustaqim jalan nu lempeng menuju Allah teh ternyata kasabaran iya aduh mun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus ceramah aing teu didenge ku hiji-hiji cing beladi atuh ibu lamun barang bere ka tatangga ngelak-lak dasar nyarekan ibu ngahina ibu deuk mere deui moal ieu teu as hate tak komo itu Ari ibu cinta Nabi tapi naha teu nuturkeun lampah Nabi. Ibu cinta Nabi nu dendaman saha? Lain Nabi. Nu geuleuhan saha? Lain Nabi. Nu rujitan lain Nabi. Nah ari urang becicing di dinya teh. Hijab teh penghalang dina hate matak nyebut Allah moal mungkin tepung jeung cahaya Allah sapanjang hate ngukut kagorengan. Maot weh Kangjeng Nabi teh pupus. Abu Bakar bertanya, Aisyah naon rasul dipigawe ku Nabi sabada salat subuh masihan tuangeun kasaha ka jalma nu di juru kota Mekah anu lolong teh nya Abu Bakar deuk nuluykeun jajarawokan we itu teh tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema stres eta Abu Bakar Pak roti kuat di kieu tah amek udah Abu Bakar lain Nabi eta barang datang beureun inget ka Nabi dibebaskeun eta roti lapar sia lep langsung pan diciduhkeun ku Yahudi anu lolong teh saha ieu kuring Abu Bakar nah teu cara nu biasa cek Abu Bakar nah kumaha nu biasa mah ditatap diusap ditanya lapar tah henteu lamun lapar dihuapan lamun teu cicing heula anjeunna nungguan kami lapar nah ari bebengok maneh jangjil lawal kana hulu aing cek Abu Bakar rumasa kuring mah nu biasa itu nanya saha atuh Abu Bakar nu biasa dijawab ku Abu Bakar Muhammad junjunan kami kekasih kami Nabi Allah rumpuyu curik nyuuh kana lahunan Abu Bakar cek Abu Bakar kunaon bebengok maneh tadi peporongos aya jebleh Abu Bakar bener eta teh Nabi Muhammad anu kukuring dicaci dimaki nya anu mere parab ka kuring unggal poe nya anu nyaah ka kuring unggal poe nya sedengkeun kukuring dicaci jeung dimaki nyaan teh Nabi Muhammad nya ngagebeg Pak Abu Bakar ayeuna ka mana eta Nabi Muhammad maot curik beuki curik Pak naha dosa na can bisa minta hampura bener cek Abu Bakar ari anjeun kunaon curik boga dosa cing anterkeun kuring ka kuburan Kangjeng Nabi dianterkeun di dinya pisan ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Islam nepi ka cucungik Yahudi anu kafir bari lolong ngaledek wae ternyata nepi lain ku pidatona tapi nepi ku akhlak Kangjeng Nabi na weh Darenge. Ai ka budak hudang nita 4:30 ieu. Gugah teh 4:30, teras ka jaman, tuluy sarapannya manehna hees. Kumaha cek budak langsung datang ka kamar, hudang teh 4:30. Paingan bibir urang kurang seukeut, da eueuh contoh, Nabi teu lemek, teu nyarik, teu ngomong, teu ngalawan, tapi nah si itu peruh juga asup Islam. Ngarti kana akhlakna sehingga cek Nabi innamal buistu liutamima makarimal akhlak sagala rupa ge mutiara tina ibadah teh akhlak ta ieu ibu di jilbab teh mongkeun jeung akhlakna atuh oh di jilbab nguyupuk kana gosip beuki
di jilbab ngaguyupuk pepedengkreng ka salaki teh popolotot bari di jilbab dulu bari rek pangaosan teh jilbab ngaguyupuk gamis ngangsar teu kaur batur nyeun ka gorengan bibil gali ngagoreng batur amit-amit aing ih di jilbab ukur sirahna can di jilbab eusi hate sabenerna bapak-bapak nu belah ditu bari kieu hakan kolbi kauli pilih tuh siratal mustaqim jalan nu lempeng teh jalan nabi ha kitu ayo ayeuna urang teu sanggup nuturkeun eta bah dua aya Nabi Muhammad sangsara beunghar tuh aya nu ngomong sangsara apa aya Nabi Muhammad sangsara tahu beunghar beunghar tapi nahan Nabi Muhammad bumina 5 kagenep bumi nabi 5 kagenep eueuh risbang acan eueuh kursi acan samaksa heula lamun ayeuna tempat kulemna ge pernah ngagaralang pan anggalna tercipta dari daun korma coba nu miskin di dieu pernah teu sare dina palapa korma nah angel apa bahkan nabi pernah diganyel patuanganana ku batu lantaran lapar berarti nabi teh beunghar teh miskin lamun nempo kadinya tapi nah nabi miskin kurban setahun 60 onta lebok tah sejarah teh kudu dibaca sok maknya nu miskin kurban 60 onta buhajah di dieu pangbeungharna cing setahun sekali kuat 60 sapi moal nanding kana amal nabi Pak nabi setahun 60 onta aya yatim ditulungan, aya miskin dibantuan. Ternyata kunaon nabi miskin milih hirup sederhana bari hartan dipake ka batur daripada milih beunghar tapi batur teu katulungan. Cing ieu na teh era gedong sigrong mobil mewah sawah lega ari yatim teu dahar nepi ka eueuh nu melaan ari jompo teu boga imah eueuh nu mantuan ari tatangga sangsara eueuh nu melaan na teu isin matak lamun urang bener cinta nabi lalajuan nabi teh hirupna sederhana kahirupanana ngamiskin-miskin diri tapi kurban 60 ternyata nabi mah ditumplekeun ka akhirat dunya mah basajan nana gerhana reuwas Pak lamun ceramah bab eta teh boro-boro mah ibu urang ge teu bisa asli sok nabi mah beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kanggo abdi we kok butuh mah rezeki maneh milik kuring pan ieu teh bakal menang dus jeung amplop ayeuna pegat ku ibunya ya pegat abdi bakal menang dus jeung pegat belah ditu pan jalan bakal ditu pegat belah ditu sok pegat engke jujur moal panggih jeung abdi mendeuk moblos jalan ka dieu mata hamburanya hampura ya hampura pisan ulah kasihgeung lamun can ngarti ulah kasih bisi ngamek ieu nu hadir kabeh jelema sararombong kabeh oge tuh juga ada cek aing oge can ngarti geus ngamuk ieu nu hadir kabeh jalma sararombong kabeh oge kasup ieu iwal hiji Pak jalma nu sampurna paripurna dina agama nabi urang Nabi Muhammad malaikat datang ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah surga mana nu ku anjeun rek dipilih geura asup ti jalan anu mana bae mangga ya Rasul dek surga Firdaus rek surga mana bae mangga ku Allah disadiakeun keur anjeun tapi tempo Nabi tahajudna unggal peuting duhana unggal poe maca Quran sagala rupa sedekah zakat kabeh Kangjeng Nabi ibadah padahal surga geus diasong-asong kuring nanya aya teu malaikat datang ka ibu ngasongan surga kumaha bab tahajud aca sok ngaku kumaha bab tahajud henteu kumaha bab duha kumaha bab barang bere ka batur kumaha bab baca Quran ceuk aing oge surga can katempo tapi ibadah lalaunan sedengkeun Nabi surga geus diasongkeun tapi ibadah beuki hebat Pak tawado na Kangjeng Nabi ditanya ku Aisyah ya Rasul naha anjeun masih kena tahajud masih kena duha masih kena baca Quran kumaha jawabanna na ulah kami jadi jelema nu syukur aya nu ngasongan surga ka bapak tapi naha tahajud mumul duha henteu sedekah boro-boro zakat henteu nya mata ulah aneh mun kuring ngomongkeun sombong tong amek dah well poho well
Sedangkan jalma nu geus maot putus amal-amalanna jeung dunya teu berhubungan. Teu berhubungan. Ngan tugas kewajiban urang anu araraya keneh hiji doakeun. Dua tuluykeun. Tilu atas nama sekali. Tugas urang kan utus teu aya kan utus ngantunkeun. Tilu hiji doakeun. Dua tuluykeun. Tilu atas namakeun. Doakeun ku istri, doakeun ku anak, doakeun ku incu, doakeun ku sararea, ngariung pulung ngadoa. Kasaha ka atas nama anu tos ngantunkeun. Bisa jadi inung, bisa jadi bapak urang, bisa jadi paman urang, bibi urang, saha wae kaum muslimin muslimat anu geus ngantunkeun, tugas urang ngadoakeun. Anapun ngadoakeun berbagai cara, arek anu bari tahlil silahkan. Nepi ka 100. Ada urang mah tara tahlil, tapi ngadoa osok sok maneh ngadoa bari salat. Tong pasea antara tahlil jeung henteu dan nu eusina mah doa keneh doa. Geunahnya lamun jelema geus bisa kitu ya. Itu tahlil eusina doa. Si ieu tara tahlil Pak, tara tahlil. Hijina, tiluna, 40, 100 tara si eta mah. Ngan tanya osok ngadoa, osok. Heuh maneh mah bagianna ngadoa we geus magrib, geus isya, geus subuh pangdoakeun da sarua makhluk Allah. Itu nu tahlil. Breng ngabreng tah si ieu mah tah kusabetara tong silih omongkeun ulah nepi ka ibadah tapi dicampuran ku gede amek. Akhirna teh tahlil jeung henteu pasea nepi ka ayeuna. Atuh doa teh moal nepi-nepi, nah pasea di dunya keneh. Kahartos. Tuh. Doakeun. Dua, tuluy. Tuluykeun naonna? Inget-inget teh ku palaputrana mun bisa mah dicatet da. Tataros ka tatangga ta kabaraya, dupi Pak Haji teh naon sok dipidamel ku Pak Haji. Oh, sok nyumbang masjid. Catet hiji. Dupi Pak Haji teh sok naon? Oh, nyaah ka yatim. Dua. Dupi Pak Haji teh sok naon? Oh, nyaah ka tatangga. Tilu. Dupi Pak Haji teh sok naon? Sok barang bere, barang kirim ka saha? Tuh kabelah ditu teangan. Tuturkeun ayeuna, tuluykeun ku palaputrana di dinya ngocor ngagolontor pahala jeung ganjaranana. Ditepikeun ku Allah, hei pulan, amal anjeun dituturkeun ku balarea, amal anjeun dituturkeun ku 1000 jelema, amal anjeun dituturkeun ku 2000 jelema, nu 2000 jelema eta ngocor pahalana ku Allah dipikeun ka hiji makhluk. Amin. Amin bari can maot maneh mah. Dua, katilu atas nama. Naon maksud atas namakeun? Pangneangankeun di dieu bisi aya pasantren can boga Quran, bisi aya pasantren can boga bangunan, bisi aya jompo can boga imah, bisi aya yatim hayang sakola teu boga biaya. Atas namakeun. Datang ke pasantren, Pak Kiai gaduh Quran, teu gaduh. Tah abdi nyumbang 100 tapi atas nama pun Bapak nutus ngantunkeun. Kahartos Bu? Lol deui eudeup Idul Kurban. Tanyakeun ka tatangga, mana ada kurban moal? Tah aya domba, kan hampura yeuh atas nama almarhum nu geus ngantunkeun. Doakeun, tuluykeun atas nama. Kan tenan Pak Haji jeung Bu Hajah magejeng ngumrohkeun 30 jalmi Bu Haji. 30. Nah, teu inget ka abdi teh. Hayang urang ge umroh euy. Cek Bu Haji teh teu boga nomor WA na cenah. Bodoh. Da ibadahmu ulah waka kanu jauh, kanu deket. Ulah ari ka Brunei nyumbang, ai tatangga teu dahar diantep asa weureu sia eta mah. Ta mungkin Bu Haji ge prinsipna kitu, moal waka kanu jauh sanajan wawu nu deket heula. Dan nanaon oge galingging panas tiris mah keukeuh nu nulungan malah nu jauh tapi nu heuh sarua ibu ge. Entong ngahargaan ustad nu jauh, hargaan mah nu deket. Ibu galingging panas tiris, minta doa, tinu jauh tinu deket. Tinu deket. Ibu maot di tahlilan, kuno jauh kuno deket. Ibu gering nginye mobil, kanu jauh kanu deket. Nah, atuh kanu deket tarang ngahargaan. Mun anak gerhana jauh, wilujeng sumping Al-Mukarram. Urang kuat dikawal tadi ge kudu anu make sararagam geuning. Lapor cenah Pak Ustadna tos hadir urang teh kadenge we langsung dibawa ka imah ti tadahar di tukang teh aya ustad nyikreuh we sorangan eueun nu ngawal
Cing teh dupi itu saha ustad nu deket gitu. Aing meni arah-arah da sok ngararaku sok. Padahal nu jauh mah jasana naon pat teu boga jasa kuring teu. Sakedeung deui kuring beres balik geus weh. Tapi nu deket Pak matak punten panghargakeun teh ustad nu deket. Nu jauh dibayar jutaan, kan nu deket murah. Pek rumah sakit. Padahal mana nagarana mah teu kudu gede-gede teuing, bae leutik eta pangmerekeun mah nu deket, sing gede ibu nu deket mah. Tapi ulah ayeuna engke geus eueuh urang. Sabab sieun dipraktekkeun ayeuna aing rugi atuh. Doakeun, tuluykeun atasna tah blus kana bab umroh nu 30 jalmi bade umroh punten ulah sebatas umroh syariat mah kudu beunang jeung hakikatina ibadah teh kudu ditarima cirina jelema nu ditarima ibadah aya robah kahirupan dina eusi hatena. Cicing mabrur jeung mabur. Cirina ibadah anu mabrur teh nu ditarima nu dicatat ku Allah jadi amal kahadean. Naon cirina? Di dunia ge geus kaciri Pak. Cirina jalma ibadah ditarima aya perubahan eusi hatena. Nu gede amek jadi henteu, nu pedit jadi bager, nu sok poporongos jadi tara, anu sok huak-huak ka pamajikan jadi sabar. Mata wayahna balik teh dieu teh ibu lamun hayang ditarima ladang ibadah, ibu bisi sok poporongos ka salaki, datang teh dieu gewatang ke aya. Tangke salaki pan bakal nanya, kunaon ari mamah wih ngaos jadi lebay. Oh, hayang ditampa ibadah. Cirina jalma nu ditarima ibadahna aya perubahan sikap dina kahirupanana, nu pedit jadi bager, nu salah jadi soleh, nu kedu jadi daek, nu sok pasea jadi tara, nu sok ngomongkeun batur jadi henteu. Itulah ciri ibadah nu ditarima. Tak ayeuna mangga nu 30 urang umroh, sok ka mana tah? Rek ka mana mang nu 30 jalma umroh? Ka mana? Ka tanah suci. Kade lamun bener init ka tanah suci, kade nitip ulah balik jadi tanah ledok. Mana bukti jadi tanah ledok? Ceuk, iraha balik. Oco, hajah. Aing mah asa sasangkon ngomong teh. Ayeuna kudu nepi dah. Di akhirat engke boro-boro mah bapak, boro-boro ibu, nana gerhana di pentap pertojogan. Nana gerhana kulan Gusti. Anjeun penceramah sumuhun Gusti. Nerangkeun naon? Nerangkeun agama Gusti. Ngarah naon? Jelema leeh we hayang ibadah ka Gusti. Karena saha? Karena anjeun Gusti. Al alim ceuk Allah teh kami teh maha uninga. Boro-boro diomongkeun pang jero-jerona hate anjeun kuring nyaho. Urang bedel hate anjeun buka boroso teh amplop hungkul Pak. Cilaka nana gerhana lamun ceramah sebatas neangan amplop. Mata kuring datang ka dieu maka demi Allahnya ngarah yakin demi Allah teu butuh. Nah nepi ka jiga nu teu percaya ka aing teh teuing. Eta make demi Allah. Pak Ustad, Pak Kiai, punten, nana gerhana ya, nana gerhana. Ceramah demi Allah, teu butuh amplop, teu butuh. Teu butuh, eusina ge teu butuh. Paduli teuing, teu percaya mah. Jangan samakan aku dengan yang lain dong. Teu butuh, ieu mah teu butuh. Ceok cobaan tahun hareup ulem deui tong dibayar saperak-perak acan. Datang moal. Suudon. Ieu ceramah kurang kumaha beres jeung roes jelas rarasaan hate kuat ngadaki gitu. Cing belah dieu sugan. Lamun sim kuring diulam deui ceramah tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan. Datang moal. Bu Haji keur nanaonan ngayakeun pangaosan. Teu nareurah. Cing atuh euy saurang we datang moal datang gitu saurang we di antara nu hadir kabeh nyebutkeun moal si kalalotor hate ai cek Bu Haji teh kieu we atuh cenah cep
kulan da kantos tepang do baheula di Tasikmalaya, di Bulu, di Pakuwu, di Palurah. Ya bajinya. Aya nu ngiring palaputrana harita. Nah, ngobrol. Da ibu mah cenah urang ditu hoyong ngayakeun we cenah tabligh akbar di Nararaga mun teu salah meresan masjid ieu tah. Ngan teu kabagean ternyata takdirna ayeuna. Tah cek Bu Haji teh, heuda ayeuna mah cenah tos nguping Bu Haji teh, yen Pak Ustad teh butuh amplop jeung eusina, jadi wayahna we moal dipasihan. Tah kumaha cek kuring? Wios. Nah kurang jelas nyebut wios. Ngan kuring deuk nanya, Ibu. Ari ieu background dibayar? Dibayar. Ari sound dibayar? Dibayar. Ari tuangeun dibayar? Tah, nah ari background dibayar urang henteu. Apan kuring teh warga Indonesia. Ai warga Indonesia teh boga Pancasila. Sila kelima teh pan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi abdi mah Bu Haji lain minta bayaran, hanya sebatas nyungkeun keadilan. Adil Pak? Nah, atuh. Tapi hampura sabalikna, urang teh meunang batur teh meunang urang, mata kurang tong sok goreng jeung arek dibuka yen kuring meunang batur. Ibu we ibu ditiung meunang saha? Ah, baju ibu meunang saha? Ibu cicing di imah meunang nyieun saha? Menang batur kan, ibu tuang nu melak parena saha? Ibu maot dikubur ku saha? Ditahlilan ku saha? Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Denge, oi nu suka goreng jeung batur, denge oi. Sia mah kudu hirupna jeung monyet meureun euy. Da ibal ti monyet sok cacakar jeung baladna mah. Cing atuh jelema teh sok cacakar teuing jeung papada manusia malah. Lamun di dieu aya nu sok loba pasea, ceulina teh geus rawing ku aing mah tah. Paduli teuing lain tobat mah kalaka amek teh. Make tiung menang batur, baju menang batur, imah dijieun batur, ibu maot dikubur, ditahlilan ku, ibu gering dibawa ku, diubaran ku, ibu hamil ku. Aduh. Ieu tah pangaosan bakal picacapekeun. Maka jeung hamil ku batur sudah. Kuring mah yakin balik ti dieu salaki bakal baeud. Naon tadi? Paingan budak nomor 2 gede irung sia teh. Naon ai maneh? Eta tadi hamil ku batur. Ku salaki gitu. Batur. Jadi naon alasan urang kudu ngewa ka batur? Naon alasan? Peda batur maju urang teu tuluy ngewa panas eta mah ngaranna. Peda batur boga gedong urang teu tuluy amek sirik ngaranna. Peda Bu Haji beunghar urang teu beunghar tuluy keheul hampura. Panas jeung hasud. Jelema nu panasan hasud dan dengki moal balik dina hirupna. Sahebat-hebatna bapa dicingareupan ku jelema nu hasud moal kapake Pak. Mata ulah pernah nerangkeun kaalusan urang ka jelema nu ngewaeun sabab justru si eta ngewa teh karena kaalusan urang. Bener Bu? Ku urang diterangkeun beuki edan ngewana. Naon jugna gerhana teh? Ini asa teu nyarambung nih. Asli. Kieu we kieu logika mah. Ibu gaduh saroge. Ingat baheulanya, baheula. Baheula ibu keur parawan tuluy nikah. Terus malam pertama cing make baju kumaha? Dibakutet pan, make samping, make jaket. Sieun pan ku salaki teh baheula mah. Deuk sare bareng teh keueung. Sabab biasa sare sorangan ada duaan. Matak ibu teh rapih, sieun pokona. Tapi aneh Pak, sabulan, 2 bulan, 3 bulan, ibu rapih baju, tapi boroson anakan. Sabab nalika salaki hatena bogoh, sarapet-rapetna awak ibu tetep dikoreh. Tah ayeuna nini geura sok tataranjang sarena kumaha cek si Aki di calana ari sia. Cobaan nini sok uih ti dieu buka kabeh sare ulutun eta si Aki di calana sia teh geus asup angin mah aing nu lieur. Berarti aya perubahan dina hati. Makna tina umroh kudu aya perubahan atuh hate. Sabab judul lagi init ka tanah
suci. Lamun dek indit ka tanah suci, punten tanah suci, nu suci tanah. Urang indit ka ditu dek nyucikeun awak, na balik ka ditu tanah kotor digugubug keneh. Sing suci, nu suci lain tanahna, tah nu suci mah eusi hatena. Sabab di ditu teh engke teh bakal aya baju ge warna bodas, kain ihram. Rata rekep deng-deng papak sarua teu ngabeda-beda, pedah nu beunghar warnana ungu atuh dicokot ku askar teu kengeng ungu, bodas. Jadi maksudna keseragaman. Kumaha Pak? Kumaha Kang? Oh, digentos? Wios, wios atuh ieu lain ta tadi atuh. Da ayeuna mah sakedeng deui ge ngeusan. Kumaha Bu? Nepi ka subuh, pek. Ibu mah sorangan, pek nepi ka subuh. Urang mah urang baralik we. Mangga sok nagog ge dinya nepi ka subuh. Ta calikna ka belah dinya teu ngarah ieuh. Hayang nepi ka subuh. Tanah suci, nu suci adalah tanah. Ayeuna tugas urang indit ka tanah suci, balik ti ditu teh kudu cicing dina kasucian. Suci naonna? Suci hatena. Lain balik ti tanah suci kalau kapediet. Jadi galak, jadi harum gampung, nepak dada, asa aing pang hajina. Tanah suci kudu cicing dina alam kasucian. Di ditu aya kain ihram bentukna sarua, warnana sarua, artina tongsok ngabeda-beda derajat manusia. Pedah kanu beunghar, aduh budakna bontong ge Raden. Kanu sangsara cocongik sia tong ulin di buruan. Tongsok ngabeda-beda derajat manusia. Allah teu nempo hartana, Allah teu nempo bajuna, Allah teu nempo jasadna, tapi nu ku Allah ditilai qulubikum, hate-hate. Bener Bu? Hate. Kadua di tanah suci teh Ibu maka jeung aya sa'i. Ari sa'i teh kukurilingan ti sopa nepi ka marwah. Ti sopa nepi ka marwah kukurilingan ti sopa nepi ka marwah. Lamun Bapak apal kana sejarah terjadina ti sopa nepi ka marwah adalah sejarahna istrina Nabi Ibrahim, Siti Hajar, borosot lahir kadunya wastana Ismail, koceak budak goak-goak, hoyongan tuang, neneangan tuangan kukurilingan ti sopa nepi ka marwah. Saha eta indung neangan naon, neangan dahareun, nah ka tempo dahareunana henteu, kukurilingan neangan tuangan hayang mela anu ngaran anak. Maka aya dituturkeun ku urang ibadah haji ibadah umroh aya sopa jeung bawa kukurilingan sing inget lalakon perjuangan indung kanu jadi anak. Matak naon hartina ibadah haji sedengkeun di dieu indung nyuruh cucai panon jadi hate ku bibir maneh. Naon hartina indit ka ibadah haji aya sa'i ti sopa nepi ka marwah. Lamun di dieu di lemur urang indungna hayang tiung teu dipangmelikeun, indungna hayang jajan teu dibere, kenteng molongo eueuh nu mangmenerkeun. Init-initan kajen unggal bulan ibadah sa'i ibadah umroh aya sa'i tapi ka indung teu ngahargaan. Inget ibadah sa'i teh lalakon perjuangan indung kanu jadi anak. Kahartos ya. Indung nu ngandung, bapak nu ngayuga, mata kudu ngahargaan teh ka indung jeung ka tuh hiji tah. Lain ieu mah dititah ku indung hararese situ keneh. Cicing Bu urang carekan mumpung aya di hareup. Nyai ngumah wadah, engke atuh mamah. Ngepel atuh engke meuni bawelnya boga kolot teh tah. Geus mimiti naik ampere. Atuh nyai mani-mani da eta mah keur mah meuni aing boga inung teh kolot rendah ngomongna. Ulah kitu geulis bah. Budak tarik ngomong inung rendah artina inung geus aya kasieun ku anak. Kumaha ceuk Imam Syafi'i nalika inung urang ngomongna geus laun lantaran keung kudu jadi anakna didinya anak geus moal sampurna hirupna dunia rugi akhirat rugi. Pira kadartina ngomong luhur teuing anak ngaluhuran sora indung geus rugi dunya denge. Wios nini mah tong ngadenge ge wios. Ieu tanu kudu ngadenge. Ulah adiku kabogoh garcep. Ku indung nama nyai ngumah wadah engke coba kabogona nanti ketemuan ya di makam jam 7. Oke. Dek naon maneh teh make jeung pertemuan di makam teu geblek modal.
dek jajan hanyuang di ditu teh. Keneng sing sadar kabogo mah teu boga jasa naon-naon. Kuring nanya, saragam menang meuli saha? Buku menang saha? Ongkos ti saha? Disakolakeun ku saha? Nu nganterkeun sakola motor saha? Nu ngabensinan saha? Ari kabogoh jasa naon? Kabogoh mau ukur tatanya, kamu udah makan belum? Napi kaso asa diperhatikan, ih kamu perhatian sama aku. Kolot menyangu, masak, ngumah wadah, nyese, baju ngagawing, diseseuhan, mela anu ngaran anak, kabogoh birakan, kamu udah makan belum? Kuat asa gede jasa si ontohon. Tong katipu keneng. Init-initan, mau motor butut, beberek-bekan, RE King, nu tari sorak anu tarik sorana tapi maju henteu. Mogok kahujanan, Ridho turun didorong kuduaan eta motor. Ditanya teh kunaon ceu? Oh, Indiaan. Kahipnotis ku ngaran bebengok beger. Tah coba nu geus kolot kunaon seserian? Korban, Pak. Pan ibu ge ngalaman, sok ayeuna geus kolot dibonceng ku motor butut, eudek ngadorong. Kalah turun dijejak motornya ganti cek aing oge atuh. Apel malam minggu duit tinggalin kabogona nanya anak hate ngarokok jawaban orang simpel lalaki ceceh tinggalin langsung da nyieun solusi atuh bebengok awewe teh wios ceceh abi heula ange ayeuna geus kolot abah teu ngarokok ditanya nah teu ngarokok beak duit eureun bau belenok komor KS berubah kanyaah teh tah. Mata cinta sejati moal pernah ditemukan. Cinta sejati adalah cinta indung bapak kanu jadi anakna moal kapanggih di kabogoh moal heuwel moal kapanggih asli. De ada teh manis enggak ada. Babengok lalaki teh da diulik kana gombal. Ada teh manis enggak ada. Yang ada apa? Teh aja. Biarlah teh aja. Kan manisnya ada di kamu. Kalau kita cinta, ini teh walaupun pahit akan terasa manis. Kenapa gitu? Kan manisnya cinta kita berdua. Ayo hayang ongkek. Woi, tong kataripu kudu gelo, oi. Ieu tah. Geus baroga kabogoh acan. Montong arari teuing bobogohan. Jeung da sabenerna mah Pak, Bapak oge sarua tong loba nanya tuang atawa acan ka ibu mah tong hariwang urusan dahar. Mah, tos tuang teu acan, tong hariwang Pak, tong hariwang. Sabab ibu-ibu mah isuk-isuk goreng ketan. Tuluy ngaredok bebarengan jeung tatangga. Jam 12 seblak. Jam 2 teh ngabaso make sangu. Bada Isya ditanya ku salakina, kumaha ngomongna? Can kararaban sangu. Tong hariwang Pak, tong loba tatanya tuang acan. Bapak mah kudu hariwang urusan akhirat, mah tos salat acan. Mah tos sholawat acan, mah tos ngaos Quran acan. Eta tanu kudu ditanya ku bapak mah lain tuang ecen. Tong hariwang mata gerde awakna teh beuki dahar. Tong hariwang bab dahar mah tong loba ditanya. Kudu hariwang mah bab akhiratna sabab bapak teh engke deuk ka surga ku pamajikan dijemel Gusti eta teh salaki abdi nah arek di ka surgakeun alus ibadahna ceuk malaikat teh alus ibadahna ari anjeun saha istrina nah anjeun make jeung protes ulah di ka surgakeun tanya nitah teu ka kami salat nitah ka kami zakat nitah teu ka kami umroh nitah teu ka kami ibadah nitah teu pangaosan nitah teu sholawatan ditanya bener eta teh pamajikan anjeun bener anjeun tutah-titah salatna zakatna teu Gusti kumaha ceuk Allah milu ka neraka pamajikan maneh jadi musuh ayeuna di alam akhirat teu ditanya tuang teu otak sok we timang geus teu percaya di dieu aya 10 ibu-ibu jeung ngareneng yang 10 bapak-bapak urang yakin nu peot bapak kunaon bapak-bapak beri peot ngabatin batak untung ragrag talak dibikeun ka kaum bapak-bapak lamun dibikeun eta ragrag talak ka kaum ibu-ibu hampura 2 poe lalaki jadi duda kabeh da awewe mah lamun aya ka ame mending radanaen mending lelengohan mun nepi ka ditamul we kana rana jeung lengoh teh
Lalaki lain teu hayang ngahoak, lain teu hayang nyentak, lain teu hayang ngaraga gentalak. Ditahan setengah kebek, anak sieun korban, rumah tangga sieun amuradul, kakolot ngahargaan, sabab eta teh duit kolot tuh dipake pernikahan. Lalaki mata rata-rata lalaki meot peot peot ngabatin loba teuing neuleuy ciduh. Tapi iyo, aduh, iyo awakna anjir. Bebas teuing saya temen boga masalah teh ditamul. Masalah jeung ibu-ibu mau menang Pak 20 tahun ka tukang ingeteun keneh. Bapak telat balik, nah telat balik. Atuh geus pengajian na gerhana lila. Baheula ge 20 tahun balik telat teh bageer sia 20 tahun ka tukang kabahas keneh. Sabaraha giga eta memori. Nepi ka kuat-kuat teuing jiga lamun dina teknologi kartuna teh kartu Telkomsel. Setiap jaringan ada weh. Tapi keur bapak-bapak babari mopohokeun kalakuan pamajikan anu goreng sok ngaku. Bener? Matak jeung kuring hampura ladang umroh teh bawa kana bab sagala-gala sehingga dina rumah tangga jadi aralus. Pan berubah. Nya Bu. Berubah. Lol deui dina ibadah umroh teh aya lontar jumroh. Leres? Lontar jumroh. Bapak geura init ka ditu. Oh iya cek si ustad teh. Naon makna lontar jumroh? Nabi Ibrahim di teteh Masjid Ismail datang malaikat, datang iblis. Ibrahim teu gableg kira-kira anak kuat rek dipencit, datang perintah Allah. Cokot keusik badag. Baledog ta iblis. Di baledog tah ku Nabi Ibrahim di baledog, iblisna teh lumpatna teh ka dieu. Pan iblis tadi di Mekah teh di baledog kan Pak. Tah lumpatna ka mana? Ka lemurna. Matak di ditu mah posisi angke bapak pan umroh. Bandungan, salat subuh jam 2 geus nagong. Meme salat, ngaos Quran, ngaos selawat, tawasul, sagala didoakeun di ditu. Salat lohor tepat waktu, salat asar tepat waktu. Eueuh gawe 10 poe umroh di ditu teh ibadah we. Balik teh ditu da eta salat subuh ge kaberangan deui. Bandungan teu percaya matak di baledog iblis ti Arab teh tah lumpat teh ka imahna. Rame nya. Jadi lontar mjo teh maledog nafsu balik ka dieu kudu anger salat subuh kudu tepat waktu, lor tepat waktu. Ieu mah di ditu tepat waktu, salat subuh jam 2 geus nagong di masjid, datang ka Indonesia. Aduh, jam 5 teh susurian. Sababna di ditu mah ibadah teh diedankeun, aya di urang mah ibadah teh sakahayang. Taraweh habis itu percaya sok umrohna tuh bulan puasa umrohna ngarasakeun taraweh di ditu nepi ka subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba melu we kieu nepi ka subuh ge. Pecakan ieu masjid alus, taraweh nepi ka subuh. RT nu pangheuleuna mantog teh tah. Moal teh cek RT teh moal teh nyieun deui masjid cenah euy. Naha lila teuing tarawehna dirinya menyiksa. Mata perbedaan eta teh bakal terjadi. Mata keukeuh we makna tina ibadah umroh perubahan sikap. Lontar jumroh, tuluy deui make kain ihram, tuluy deui sa'i, kukurelingan ti sopan nepi ka maroh. Ieu teh boga makna masing-masing. Aya naon? Aya naon? Sadano burger gitu. Atos, engke paseana engke. Nu terakhir geus 9:30 segedeng deui unit urang lagi. Hah? Ibu betah keneh, sono keneh, betah keneh, tah. Mangga ibu betah, ngan urang mah geus teu. Ibu sono, hepek ibu sono ka abdi, ngan urang mah teu. Teu sono. Dek naon sono ka urang dieu, ka bogoh lain. Wawuh teu. Oh, tah si ibu itu nu hayang nepi ka subuh mah keuneu cirian. Matak hirup teh kudu jadi barokah tah.
Harta barokah teh nu kumaha harta barokah? Anu dipake nulungan batur. Umur barokah nu mana? Umur nu dipake ibadah. Ilmu nu barokah nu mana? Ilmu anu diamalkeun. Pamajikan barokah nu mana? Pamajikan anu turut tumut. Salaki nu barokah nu mana? Salaki nu tanggung jawab. Budak nu barokah nu mana? Budak nu soleh. Tah kakara weh tadi hayang barokah dijawab gusim guring, lamun bener ibu hayang barokah boga harta sengsarkeun bikeun ka fakir jeung miskin, barokah ta eta harta. Boga imah nu barokah loba nu nganjang. Boga ilmu barokah katempo amal. Boga umur nu barokah teu weleh ibadah. Boga bibir nu barokah teu weleh dzikir. Boga hate nu barokah teu weleh syukur. Musibah ge barokah lamun sabar, pamajikan ge barokah lamun sol. Sehingga urang boga pemajikan teh barokah lain musibah gede. Ai rata-ratana sok jujur sok. Rata-ratana urang boga pemajikan barokah musibah. Eta dibere duit kaum ibu-ibu mah aing mah teu ngarti dibere duit 5 juta tengah peuting mah tah 5 juta. Isuk-isuk bapak butuh keur bensin mah cing 20. Tah gantian ongkoh dibikeun, ongkoh dicokot. Ari ibu cager. Dibere 5 juta salaki minta 20. Tah gantian ongkoh mikeun, ongkoh nyokot deui. Ai ibu kunaon? 4.880.000 dilegleg ku sorangan. 20.000 dipenta ku salaki nong trowelang dina saminggu. Kunaon ari ibu? Cager. Matak urang teh pahampura kudu leuleus jejer liat tali nyingadepan ieu mah aduh. Kade nurek alumrah teh bapak-bapak wungkul Bu Haji. Oh aya, aduh, aing mah ceramah nu kudu dipanjangan ieu jeung ibu-ibuna ongkoh. Sok jabarkeun ku sorangan. Jadi ladang umroh, ladang ibadah haji teh kudu aya perubahan sikap hirup. Tah ibu terakhirnya ibu. Ibu pan bade umroh ka ditu, tapelkeun dina kahirupan kudu aya perubahan. Bisi sok hoho, bari peureum aing mesin dihoak song. Bisi sok hohoak, sesentak, sengar-sengor, tujang teje, tujang kunaon kuring peureum, sieun bolototna aing mah ka urang molototan, sieun amekeun, tujang teje, tujang tajong, hohoak, sesentak tarang ngagugu kanu jadi salaki, uih umroh teh kudu geuwat titah abdi. Cek salakina teh. Nah, mah geujeng hayang dititah geuning surga teh dibalik perintah Kain lagi ibu pedah tuh umroh anger kudu gitu balik teh geuning euy urang boga surga teh lamun urang patuh kanu jadi salaki jadi wayahna we urang teh kudu loba ditutah-titah kudu jadi salaki sabab pamajikan anu hade mah pamajikan soleh mah turut tumut kacaroge mah kopi siap mah nyeuseung oke maka kamar jadi eueuh bahasa keheula darenge kaum awewe. Iya ge hampura, ge saralah ieu teh. Ka mana ibu? Pangaosan, bedak, lipstik, make up, blush on, parfum. Balik ti dieu daster merengke. Buuk ditalian ku kabel, kucer. Ternyata dangdan teh eukeur kaluarna ari di imah saaya-aya. Teuing abdi geus teu ngarti da emod sih. Ieu teh geus salah. Ibu ngageulis ka dieu. Sabenerna ngageulis ka dieu hayang naon sih? Hayang ditaksir ku urang demi Allah moal. Teu hararayang teuing. Matak tadi ge urang kieu teh moal naksir ibu moal. Sebab kuring mah ceramah ya ceramah karena Allah lain dengan jodoh. Kajian ya barudak ABG nu dihareup teu komo kayaknya kolot wungkul lain deuk neangan jodoh jadi deuk pengajian teh teu kudu rapi-rapi amat teu kudu make parfum teuing teu kudu gelis-gelis teuing deuk rapihna kieu teh keur salaki Bu ieu balik ti dieu laan eta daster merengkel bari soek ange salaki keur ngagole ruru brat di jero di
Well. Soal. Hah? Sarara waktu nggak? So. Dek ibadah sholat, zakat, dek saum, dek ibadah haji, dek umroh, tetep Pak tanda ibadah nu diterima adalah aya perubahan sikap. Berarti anger balik deh karena awak sorangan. Heuh kudu aya perubahan dina hate nya. Balik umroh teh mun pedit, bager, mun salah, soleh, mun kedul, daek. Lain mah haben we umroh tiap bulan ka masjid sudi. Si eta mah meureun jadi tanah liat, lain jadi tanah suci teh. Komo geus umroh geus ibadah haji hasem pamatuk baeud we. Tanah Uruguay. Enggak sane Pak, abdi rek endit deui ya. Aduh, batuk euy. Mung pang-pang urang keur ngariung leuwih ti jumlah angka, Mak. Minum dulu biar gak batuk. Tong so perhatian teuing lah. Perhatianmu bukan untuk aku, tapi perhatianmu untuk suamimu. Coba salakina batuk, osok. Salaki batuk mah ganeng atuh kokod cai. Coba pedah ka ustad batuk satige, biar gak batuk. Kudu nama ka salaki gitu teh lain ka urang. Teu hararayang teuing ngaguguna ge. Jengesang. Kumaha? Ku tisu. Teuh cek aing we. Tong so perhatian teuing. Moal digugu tisuna ge eueuh. Coba salaki aya kesang, tisu. Pedah we ka ustad karek nyebut kesang ge tisu. Tong so hayang kapake teuing moal. Pokoknya mah perhatianmu bukan untuk aku, perhatianmu untuk suamimu. Mangpengker ngariung di tempat orang doakeun Pak Haji Aang Mapruh bin Haji Iceng anjeunna parantos ngantunkeun urang sadayana dina 100 dintenna teh enjing rupina Bu Haji enjing da teu salah ngadoa mah ti ayeuna ge teu naon pek enjing tahlilna ayeuna ngadoakeun mungpang keur ngariung gampang Ibu khususkeun we tina hate sebat wastana pangdugikeun pahala surat Al-Fatihah kanggo Pak Haji Aang Mapruh bin Haji Iceng. Ieu leubeut nu hadir seueur urang babarengan we ngaos Fatihahnya Bu. Mangga muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun aosan pahala surat Al-Fatihah kanggo Pak Haji Aang Mapruh bin Haji Iceng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tisim kuring atas nami pribadi Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.